Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wakstapun abdi Aura. Wasta Abi Mufti. Wasta Abi Nuraini, arurang ti kelompok genep ti kelas 10 MIPA hiji, SMA Negeri 5 Kota Tasikmalaya. Di dieu arurang di pasihan pancen basa Sunda nya kampung wawancara. Assalamualaikum Bi, kumaha damang? Waalaikumsalam, saya Arurang sakola SMA 5 Kota Tasikmalaya. Punten ngawage waktosna, tiasa simkuring ngawawancara Bibi sakedap. mana Punten, dupi nami Bibi sareng saha? Ibu Lujeng Oh, muhun. Naon bae profesi Bibi ayeuna teh? bicalan bubur Pecahan bubur hungkul, teu sanes-sanes. sareng ngurus rumah tangga Oh, muhun. Tos sabaraha lami Bibi jadi tukang bubur? terus 4 tahun. Oh, muhun. Nah, Habi, Bibi milih janten tukang bubur. Terus ieu na we panginten tos pakna kedah janten tukang bubur. Dugi kata Bu sabaraha Bibi icalan? Kumaha seepna we Neng? Kumaha seepna? Seep tabu 8. Tos tabu 8. 12 sep. Oh, mohon. Naon bae bahan-bahan anu diperlukeun? Beras, kerupuk, lisah, kacang, daging, bumbu-bumbu. Kumaha cara ngadamel bubur anu leres? Beas dicuci, digodogkeun, dugikeun ka ngagolak, dugikeun ka janten lemes, sipak diaduk-aduk nganggo bumbu. Tos. Sakitu bae nu dipikahatur. Hapunten bilih aya cariosa nu kirang merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.